Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang pamirsa dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Nuhun upami damang. Di pangajaran anu saacana minggu kamari tos dipedar saulas ngeunaan materi anu kahiji atau bab hiji di kelas 8. Nyata materi kawih. Bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Anu tangtu hidup saeutikna geus mimiti paham kana naon anu disebut kawih. Kawih jeung tembang seperti kamari tos disebutkeun, bedana nyaeta lamun kawih mah bebas teu aya patokan pupuh, tapi tetap nu ngaranna irama, nada jeung nu lain-lainna mah sarua. Da memang kawih teh wangun puisi. Tapi sok sanajan kawih jeung tembang beda, aya sababaraha istilah anu dipake di kawih jeung di tembang. Nyaeta pada jeung pada lisan. Pada teh bait, pada lisan teh baris. Dina kawih oge eta istilah tetep dipake. Saacana aya dua hal anu perlu ku hidup apal. Anu kahiji 3 aturan diajar basa Sunda. Anu kadua kawih KPD. Kawih KPD teh kawih pangjajab diajar. Memang minggu kamari can diwanohkeun ngeunaan KPD. Ayeuna saat can diajar urang wanohkeun heula supaya timimiti lawungan ayeuna, pertemuan nu ayeuna kawih KPD urang haleuangkeun saparantosna urang ngadua. Naon 3 aturan dina diajar basa Sunda? Anu kahiji aturanana nyaeta urang ngadoa heula saat can diajar. Anu kadua aturanana lamun hidup teu kuat hoyong tit disensor kajambang atawa hal-hal anu lainna anu memang darurat mangga, tapi kedah widi heula kudu izin heula. Tangtuna izinna dina basa Sunda seperti biasana. Najan urang teu pateuteup langsung, tapi tetap prosesi izin kudu dilaksanakeun dina basa Sunda. Teknisna saat can hidup izin di pause heula videona, saatos di pause video hidup izin dina basa Sunda. Kieu unina. Punten Pak, abdi bade kapengker. Tah lamun tos kitu, mangga hidup kapengker heula, mangga kajaman heula, atanapi naon wae kaperyogianana, kaperluanana, lamun beres saparantosna beres, hidup manco deui, play deui videona, urang diajar deui. Nartos anu katilu di jam pamungkas atau di akhir pengajaran daring ieu bakal aya tatarucingan. Tatarucingan teh tebak-tebakan, teteguhan, nangtukeun saha nu juarana, hidup atau hidup. Oke, siap. Tos paham? 3 aturan anu bakal dilaksanakeun dina waktu urang diajar. Tah anu kaduana nyaeta KPD, kawih pangjajab diajar. Ieu kawih mangrupa kawih panyumanget supaya urang dina diajarna sumanget. Siap? Kieu kawihna.
dangukeun cing Daria, perhatikeun sabab hidup oge kudu apal. Oke, saparantosna urang ngadoa, urang kawihkeun babarengan. Dangukeun ya. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos kakolong bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan bahasa Sunda bahasa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Apal? Tiasa? Sekali deui dangukeun. Ayeuna rada lalaunan anca. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos kakolong bapa satar bulenang. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan bahasa Sunda bahasa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Tiasa apalkeun sabab tiap kali lawungan urang diajar pasti dihaleuangkeun babarengan. Sabab hidup tos apal jeung diwanohkeun kana 3 aturan diajar bahasa Sunda. Ayeuna anu kahiji nyaeta ngadoa heula saat can diajar urang laksanakeun. Ngadoa di kawitan. Rengse. Salajengna KPD kawih pangjajab diajar. Yuk ngadeg nangtung urang ngawih babarengan. Kawih pangjajab diajar. Siap? Bade ngengklak, bade joget. Dina waktu ngahaleuangkeun kawih pangjajab diajar kumaha hidup. Bebas wae lah. Nu penting mah tujuanna napan supaya orang semangat dina waktu diajar. Sayogi, yuk urang ngawih heula sasarengan. 1, 2, 3. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos kakolong bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan bahasa Sunda bahasa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nyaku urang nu boga rasa rumasa. Mantep pisan. Siap? Yuk ayeuna urang diajar. Dina pangajaran, tiap pangajaran aya anu disebut kompetensi dasar. Kompetensi dasar teh nyaeta kamampuh anu kudu dihontal. Kamampuh minimal anu kudu dihontal ku siswa dina waktu diajar. Kompetensi dasar oge sok disingget KD. Ngawengku KD pengetahuan jeung KD keterampilan. Bahasa Sundana pengetahuan pangaweruh, keterampilan bahasa Sundana kaparigelan. Materi kawih. KD pangaweruhna mengidentifikasi bentuk, struktur teks, unsur dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. KD kaparigelanana mengomunikasikan rumpaka kawih atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik
vokal. Tujuan pangajaran tina materi kawih anu kudu dihontal ku siswa nyaeta anu kahiji, siswa bisa ngahaleuangkeun kawih kalawan daria. 2. Siswa bisa maham kana eusi rumpaka kawih kalawan bener. 3. Siswa bisa medar struktur teks rumpaka kawih kalawan bener. Jeung anu kaopat, siswa bisa ngaidentifikasi kecap-kecap anu aya dina rumpaka kawih. Rumpaka kawih. Rumpaka kawih diwangun ku dua unsur nyaeta rumpaka jeung kawih. Rumpaka raket patalina jeung sastra atawa puisi. Ari kawih raket patalina jeung seni musik. Dina pangajaran basa leuwih museur kana unsur rumpaka. Rumpaka nyaeta puisi anu dilagukeun. Boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka. Rumpaka kawih dibagi dua. Rumpaka kawih Sunda Buhun jeung rumpaka kawih Sunda Kiwari. Rumpaka kawih Sunda Buhun umumna mangrupa sisindiran. Nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Rumpaka kawih Sunda Kiwari ambahanana leuwih lega. Lain saukur wangun sisindiran, malah ayeuna mah kalolobaanana mangrupa sajak bebas. Conto judul-judul kawih. Tanah Sunda, Mojang Priangan, Peuyeum Bandung, Es Lilin, Budak Jalanan, Bandung, Karatagan Pahlawan, Lemah Cai. Aya nu apal kawihna? Tina contoh judul-judul kawih anu disebutan tadi? Pasti aya nu apal. Salian ti contoh judul-judul kawih anu disebutan tadi, kawih-kawih Sunda teh sabenerna kacida loba pisan. Sangkan hidup leuwih paham, leuwih ngarti kana kawih Sunda. Ieu ayat tayangan contoh kawih. Judul kawihna Peuyeum Bandung. Tegepkeun tingali sing taliti. Sabab engke baris aya pancen anu patali jeung ieu tayangan. Mangga wilujeng nyakseni. Mana-mana di kampung di kota geus kakang cara ku nikmat rasana sampai asana teu direka-reka. Pancena nyaeta tuliskeun rumpaka kawih anu ditayangkeun tadi. Jeung tong hilap apalkeun kawihna. Insya Allah
engke urang praktekeun dina waktu urang luring atawa ngaliwatan video dina jalur daring. Bisa dikerjakan dina folio bergaris, kertas HVS, atau kertas tina buku catatan. Ngertos? Tong hilap pancen anu tos dikerjakeun ku hideuk dokumen hasilna kumpulkeun dina map plastik anu tos disiapkeun. Luyu jeung kasapukan yen di akhir pangajaran urang tatarucingan, urang teteguhan. Sok jawab ku hideuk. Ti kajauhan warnana beureum. Pasti kadeuketan warnana koneng. Naon sok? Jawabanana minggu payunnya. Hatur nuhun. Pamiarsa, sakitu anu kapihatur. Insyaallah minggu payun urang patepang deui. Punten upami aya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.